ya jika menit jajan serba pedas yang ada di Korsapa Ruang. Saya nampak minggu sih kami bisa jajan-jajan pagi kadia, tapi rendek olahraga sih mereka daharan di dia teh. Lo gigis kami langsung sabuk nih si bapak tukang bakso goreng, nu bakso goreng teh badagi, tapi hargana mung 3.000-an aja baru dah. Barang ni silawakeun teh alah, saya mah mending anak ya baru dah. Ya lo mang teh salah ya aing mah 3.000-an mending anak ya bari jeung panas-panas kareknya tuh bener-bener genah pisan nih. Aduh kan ya pokoknya mah ka Korsapa Ruang kudu nyobaan bakso goreng si bapak ieu. Sabeana teh si mang tukang yakitori barang di dagangan tetapi geus beak cenah nya geus sawi temen lumpia di sabelah nasi emang teh hargana teh mung 10.000-an aja. Barang di gola gali teh alah samni seungit kieu efek teh mang sing lada cenah efek teh lada kieu atuh si mang teh merena. Ngagorolong sadik geuning si mang teh kayakin nu hargana teh 15.000 menang genep atau 8 gitunya ieu teh. Ah leuwih teh make saos mayones jeung katsuobushi atau naon katsuobosong atau naon ieu teh aing mah bukan nama nu kararieu tah. Itik mah 50 juta